Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang di sareng simkuring pun nang rahma mepiara panit di kelas 8C. Abdi bade nerangkeun dina warta basa Sunda anu bade disiarkeun ke runtuyan kecelakaan anu lumangsung di Jalur Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Katembong ku CCTV kajadianna gancang pisan sareng menyebabkeun warga satempat panik. Dina rekaman mimitina anjeunna teu tiasa ningali jalan anu rame di payunan toko sembako. Hareupeun warung katingali aya unit angkutan umum eureun jeung sababaraha motor diparkir. Teu lila ti kajauhan aya truk box anu mawa cai mineral botolan. Nyupiranana gancang pisan. Truk ngarampas motor di hareupeunana nepi ka dialungkeun jauh ka hareup jeung nabrak minibus ti tukang truk kotak